kuat karak bisa keluar iya. Molor wae ti tadi. Itu karasa geus sore we iya. Sieun can hudang ciga nama ieu. Meuli buka sakeran ya. Kira ku kolak deui. Meuli buka jeung naon nya? Bararingung tegal beg duit tuh dage. Lamun boga duit mah di sisi jalan tuh meuli kuat ngagunduk tukang dagang ari milihan. Jabas ieu mah lamun buka teh hayang sagala naon aya. Ayeuna can hudang itu molor kene wae. Ngembe mainan kene ditang molor si ieu mah daripada mamantau gan. Mak, Naon? wis boga jeung bukan can, Mak. Bubu ge iam ya keur mikiran wae bararingung eueuh duitna iam. Jangan saya bingung mah. Ieu we, Mak. Ngejus buah berenung. Sia kaditu Begitu, Mak, buah berenung. sia mabok kena Kok emang mabok itu mah buah berenung. nya mabok hidang buah beremnuk mah. Eta teh. Sia teh. Nyari teu boga duit sih bingung tuh dage rek ngejus buah naga teu kabeuli enggeus buah berenung di jus, Ya Mak. geus we buah berenduk Ya heeh. Kumaha sih da teu gablek duit mah. Ya heeh. Nyapai meureun nya, Mak. Ieu sia geus mandi can iam. Yang geus geus geulis arek ngabuburit. Mah dikuat bau domba geuning sia awas. Kiraku emak bawa domba Geus mah urang arek ngabuburit Ngabuburit. Heeh. Ulah Ulah kunaon sih, Mak? Besing godin iem. Mama gua dinwegin kamari urang puasa tamat. Eta mah cek sorangan, nyaotain di luar masih nginum meureunna. Nyonto lah, mate urang ngabuburit mah Kajian siang ngabuburit, tapi aing milu nya. Piraku uing ngabuburit mawan ini 7 mulut joro yang ngerakeun. Nya lain aing mah teu percaya ka sia besing ke sia buka di jalan. Moal mah buru-buru tuh keudeng dibuka buruan ngabuburit mah Masih lila kene kaburit mah iem. Geus urang mangkat Milu aing. entong milu ngerakeun. Nya enggeus lamun aing ulah milu, enggeus ulah, mendingan ulah sare we deui iem. Jora sare marulu meneh harandeg seueul Nya enggeus aing milu hayu ngabuburit ajakan aing. Yang satu hayo, tapi ulah ngerakeun ka anaknya lamun milu ngabuburit. Ngerakeun naon aing tibang mamawa kolot ngerakeun teh hidang. Ngerakeun beusi aya nu nyuitan uing ke teh mah nu GR. Hidang. Ini nemen pisan ka aing teh. Hayu buru ngabuburit Geus mandi can. Nya enggeus lah aing mah ti tangari kene geus barakali mandi aing. Isuknya beurang saeutik mandi, beurang saeutik deui mandi, tangari mandi, teureuneur Pantesan mandi. olok cai atuh olok setru mandi wae mah Ya tuh dage ieu hawana mun kuat ngalah habisan. Geus hayu Ayo bro. Dia mah kuat taleles. nya batur keur puasa mate Entong di kitu kan tuh kos aing tuh kitu tah. Emang kos nu burung wae ngerak-ngerakeun wae anak Nah, naon sih ngomong aing buru. Hayang ngilu ngabuburit udah gini nini Daripada aing di imah, Icing wae itu tungguan ima. ayo buru Ima, mau ngalagugat tiga tuh kos nu burung Lu ambil semangat iam Kunoan tadi hayang mimilu wae sih, batur ngabuburit malah mimilu wae lain mangejo. Ya deh kalau mun aing teu mimilu, sia kena godin di luar. Wah, lain nama godin. Hai buru ka mana ieu? Geus ulah kikituan mah nyerakeun. Sia mah naon teh ngerakeun wae.
ih meni jendil banget. Kudu semangat iem. Ih, sia teh. Semangatnya nyerahkeun atuh nini oge. Ya. Mah rezeki jeung balik kolak mah. Ya. Mah teu nyangka nyamanya halus milikna ngabuburit teh mah menang duit. Urang ka jalan yuk, urang Ayo, beli segala ayat teh mah moal. Ya mah pengen beli kolak doang. Gocengnya. Alhamdulillah rezeki mah nya teh ka mana nya? Saparasik duaan. Nya. Tapi ieu mah yang ngabuburit di nu loba budak norak teh anu keur memotoran teh geuning. Gusti, mama meni jendilna ujubillah setan. Resep di dinya. Ih, jadi inget keur ngora emak geuningan. Ya baheula mah lain balap motor ya. Balap naon? Balap kijing. Balap sepeda, baheula Aya mah. wae. Bapak sia joki na buset. Bapak sia juara hiji si ayam digulung ku awewe, tapi bapak saya milihnya ke aing. Ya dengekeun sebenarnya mah puasa pantes sih. Puasa teh hidang. Min mencrak. Nya kudu mencret atuh aku kudu semangat da kedeung dege magrib. Urang boro-boro hayang ngomong da mah menila leuseuh kieu. Hai buru ah. Ayo Manji duit. Kok iya Bu Haji teu katempo si Iem ka mana? Biasana si Iem sok kolebat wae nya. Yang tungguan atuh Urang tuh maah. Terlalu kan lempangna. yang capeknya. Ya moal teu capek mah mata tadi jijingkrakan we lempangna turage ini cendil Ya, banget. main geus di mana jeung Mak Oda? Ku urang rek ngabuburit ieu mah udah hayang mimilu wae beda. Sama segala diajakan apa nyaho nek ka ditu. Ah, Ari ka mana? Saya mah ngajak anu teu bener wae da kasih iem teh. ngajakan naon dengan nek ngabuburit nya Iemnya. Oh, malah mimilu. Ah kamari sia ge ngajak si iem godin Bella. Nya si Iem namanya nu kagoda wae cok nyalahkeun wae. Pokoknya si iem ge lamun eueun nu ngagoda mah. Moal kitu ieu. Atuh lieur Malah mawa aing indung mah sia tuh dah nyaho. ya kayak minggu. Cek aing mah ieu teh gereja Maksa. tah. Ya dengekeun Bella. Aing mentak mimilu nama aing ngawaskeun si iem beusin buka deui di jalan. Tuh, kitu we Nya pikiran doanya teh nya. Iemnya, ka anak teh seujon wae nya Iemnya kumaha arek puasana syahnya. Oh, tadi kan dijendil banget sia. Ayo iem Yo, ah. tadi oge sia kos kuda anu leupas di Eta gedogan. puasan teh kos kitu eta deui tadi ku aing ditentukeun Puasa. suka tungkul wae eta kahandap. Nya sugana aya duit deui kos tadi manggi duit. Angge duit. Lumayan saker buka. Jem aing mah nek ka ditu ka hareup. Ayo sih. Dulu Embung. Embung. Mari ka mana sih, Mak? Ayo, kombe si Bella mah kombe. Mangkat kali itu Bella. Ibu. Jem ke di ditu nya. Mak, diuk heula capek. Ya guys, istirahatnya di dia, Iem. Emang iya deh, mana sih, Iem? Apaan sih cek kemarin nempel balap motor? Tapi ini meni kuat jauh nih, capek. Ya jauh lah, arana jelema lempang. Ya mak, wing hang kiri siam, ecing heulanya. Ki, Di di mana belum? Deuing atuh, apa di ditu di ronggo sugan kieu nanya mak. Saya ngintip sih ya. Moal ieu mate sawe nu beukieun Atuh lah kabur sih ya. Moal berang kabur alabatan teh kawe bae kabur Nama tuh. Tungguan ya. Heeh. Icing. Mana nungguan di dia nya. Icing. Numpang cali ke orang dia. Mogok oge nya ngabuburit teh. Itu tangkal buah. Ini kuat lebut itu, Mesti mending ngaruh teh nampa buah. Hari ku kela as iya melilanya. Bella, tungguan. Bella tungguan aing. Oh iya mah udah ka mana sih geuning sorangan Ku aing ditinggalkeun di ditu. Bener. Aing ngagap tuh lagi dendil banget geus Ya nini. sia engko lagi rek jalan-jalan mah mawa indung sia. Oh, nya aing ditahan lamun teu diajakan mah. Ya, coba bangkat lagi di ditu ya. Di mana? Coba nih motorna galede. Piraku Bella. Bisa emak sia eueuh. Eueuh. Bisa ya. Ayo orang tinggalkeun yuk. Arek meuli naonnya ieu teh baringung. Kolok deui, gorengan deui naonnya.
mengenah mah bonteng suri tapi ukur mahal cenah. Naonna di ditu sugan aya. Kan juga mau odah. Mesti mau odah kenal dia. Mak. Mak. Iya. Iem. Yes. Mak kenal di dia. Si ieu mana? Si Iem. Heeh. Si Iem mah doang keur ngerek wae da. Ka mana si budak tis? Emang mah serila di dia. Nya teh nyaho geus meunang saliliran ieu. Tadi bebejana mah rek ka kebon arek kiih cenah ge. Arek ngabuburit ieu teh tadi teh. Si ieu hayang kiih ka kebon. Balik-balik deui. Ditinggalkan mah majigana Teu meureun. hidang si ieu mah nya. Ye. Geus balik ka mah ulah ngilu wajeng anak ek no. Ya lain ya Neng, tadi nanya, mama sieun buka di jalan tak dituturkeun ama. Heeh nya. Nyaho sorangan kamari oge geuningan. Tapi eta bener keur ulin jeung Neng Iis henteu buka. Henteu man teu buka ieu. Henteu nya lain besing buka mama. Sisiaran doang jeung urang kasarean. Sigana ayeuna ulin ka si Bella tadi nyusul soalnya tadi amplop jeung si Bella. Si Bella mah moal bener, Mak. Heuh pugu ge. Yang geus marek balik Mendingan ke balik Mana itu? Eta Neng Iis arek ka mana? Arek neangan naon ini tuh jajanan teu masak. Yang geus mauih nya. Nan kadanya. Heeh. Ya emang kasih banget dah sama Odah. Pokoknya sih nya urang mamantau. Nya aing ditahan. Yeuh. Aing puasa assassin goeng teh hulu teh. Sarua aing oge asup anjing sugannya. Kita masih aman. Teu nyaho aingna di mana meureun? Geus keun bae nu penting mah sia cuci mata heula. Nyaho lah aing ge bete saruanya. Ngarek nyaho lalaki keren. Bu Haji ka mana sih? Poe ieu meni eueuh ka Bu Haji eueuh ka Tasik cenah. Heeh. Heeh, anakna teh ya. Oh si Asep. Heeh. Sugan teh jarah ya. Heeh, ka Tasik. Untung memang duit bisa pan balik kolak lumayan hiji oge bodoh teh si mah hayu we udah ge ninggalkeun aing seubeuh sorangan ge Ya. Ingat ya ini inget bae sih eta kasep banget nya. Ya, coba ini mau dijangku gede ya. Eta nu motorna ngagerung-gerung sia tadi. Iya meni bodas. Ih, Sia di PT teh we anak. Goblok teh, mending enak teu banget aing kan teu boga HP Ih, sia handakan sia. Kaset banget Ih, cuman kan nya deui. Ayo, untung masih tuh diajarkan ya. Oh. Ya, aman masih diajarkan gandeng sungutan ya. Pasti gandeng lah ngerakeun mama ini aman. Iya, inget tuh. Oh, sarua. Kade amannya tuh bawa indung mana? Ribetnya. Oh, iya mana di tangan oge kumaha odah. Di teangan. Heeh. Pantes di si Bella eta. Nah, siapa? Sok nyalakeun wae nya. Nya orang tuh Oh, ngabuburit kumaha nya. eta indungna ditinggalkeun Kasihan udah nyalakeun motor. Ya dengekeun nih mangga jedog di imah ngejo Oh, ulah sok yam. dimilu. Nyaho, babaturna kan. Teu boga batur. Ya aja daripada baturan kumaneh hayo. Oh, anggar maneh mah bete teh ya bete. Bete, jadi we nyalakeun eta Nyambung ngomong sih tas mana meuli sih, naon sama sih, nyambung. tas meuli naon. Yam. Nyaloba tuh. Tuh. Iya, Iis, aing mau kenalan ya kaget banget nya. Sian delok. Motor lagi gede. Gede banget nya. Ya, Pasti pasti bos bos dah. dah. Ku indung maneh geura. Urang mah geus mamantak didenge asup ka dieu Yam, kaluar yam, di dieu. yam lelaki tadi pasti bos dah. Ya Allah. Gede dia. Ya gede dia mah orang marek menang Ya, bos. isu kan mana milu jam 4 nya. Mantak oke ya nya. Jadi randa mah jam 4 teh kudu geus mandi. Nah, nu jadi rangda nu wae henteu. Ya, isu kan mandi Iis janjiannya jam 4 nya ulah di imah wae. Ulah di imah wae. Ya lo ayeuna mah deukeut keke pasea. Ya, urang mah. Bos kitu ngadoakeun. Ya, dengekeun nya urang mah jadi randa oge jam 1. Kamari ge geus geulis. Oh, nya jam. Sabodo teuing mah urang mah. Oh, aing nyaho yang pasti dikomporan tuh manehna Indonesia dah. Bisa balik maneh lah. Aku tuh ulah didenge teh Ismail dadah. Terima gede badan ya, Yom. dunya si ieu mah layaknya can balik keneh wae da kedeung arek bedug oge we yang penting mah aing we buka
Coba oke nya goceng teh. Daek kuat teka rasanya puasa teh nerelek wae. Tereh lebaran ke deung oge. Asa geus 15 poe ge tereh we ka lebaran teh. Lamun teu manggi duit mah ieu teh moal kabeuli meureunna nya, moal kabeuli kolak. Rezeki mah di mana we tuh ari anu puasa mah. ngadu ke baiknya. Jadi kayak orang cari kanan nih kumaha udah ya bela. Saya ini masih balik ku di nya. Tuh aing balik ah. Lu aing disieun diomelin ibu. Geus tadinya. Dia jam 3 nya. Hayu buru sarek balik mah ah. Mak, kita buka jeung naon sih? Yang kolak. Kolak. Mama koret dah. Bongana sia tadi ninggalkeun aing. Nyengerakeun lah urang ulin mama wa emak. Bisa bukanya. Henteu, mah urang boga kenalan bos ya, Mak. Bos? Bos naon? Bos utembut. Gusti, ya. Ya sugan emang ke lebaran teh mere meulikeun urang baju jeung emak. Kan lumayan mah take emak tos ngingilu wae gara lamun anak mama kata teh ngajedog di ieu mah. Aing teh percaya tuh da ieu kasia teh besing sia buka di jalan. Masalah tadi sia diajak ku si Bella nya nyusul si Ya Bella. diajakan oke si Bella mah pi beneran si Bella mah ngamprok-ngamprokeun uing jeung lalaki nu gede jangkung. Eta emang pebeneran nu kitu teh hidang. Nya sugana jodoh. Ayeuna uing ngaringkuk wae mah menang-menang jodoh mah teh pan cek mage uing cenah cina menangkeun jodoh anu beunghar. Nya heueuh ari kitu teh nama ieu aing mah ari masalah kos kitu mah seug-seug teuing. Kolot mah ada didoakeun anu bener. Ya, mantap kayak mama icing terus ngingilu we anak. Kita ngomong-ngomong ieu we pasti bagi dua nya mah nya. Embung ah, kolok ayu sia tadi ninggalkeun aing. Oh, nya uing buka jeung naon sih mate. Jeung cai herang we doang ka ditu ah. Nya uing sapok we puasa buka jeung cai herang ah, mama kumaha sih urusana ah. Nya sia tadi cenah geus manggihan jeung bos. Nya manggihan jeung bos oge da teu mere duit nyum doang mate. Oh nya nyium oge kudu dibayar teh hidang. Sia mah dimurah mareh wae. Teu murah mare mah teu laku mate zaman ayeuna mah ah. Batal berarti sia puasana batal. Nya moal tibang nyum doang moal batal mate ah. Batal lain muhrim sia teh. Muhrim kumaha kumbae ah mate ah. Dimurah mareh wae teh hidang. Nya geus eta bagi dua ah. Nya geus saya kajero ya bukana kada Nya geus dibuka ayo ah buru-buru ah mate ah pari beutong ah. Hayu we kudu ge. Naon teh? Mari ge eueuh deh ge mah cai herang ge eueuh ah. Nya cai gentong itu tai ata. Bung ah cai ata mah ah seueul ah. Nyapai merenya mah. Ieu sia geus mandi can iam. Yang geus geus geulis arek ngabuburit. Mah yang dikuat bau domba geuning sia awas. Diraku mah bau domba ah. Ayo orang ngabuburit ah. Ih lain gitu. Jadi mana arek Yang geus awan rek makan, Mak. Oh, ada duit geuning iam. Nyawa meureun nu murah. Mana rek ka mana eta? Gua ingin ngabuburit ieu mah odang ngalah hayang mimilu wae. Malah ngajakan ibu sia. Ya itu hamil. Mana teh langsung deuh. Mah buru ieu mah kedeung dibuka eta beli naon mah. Ih, mah sakur aing gitu. Oke. Kedeung heula urang ngomong kedeung sak kedeung. Oke.